Lebaran sok dibabagi ku bupati Kiai nu bener malah Gusti abdi mah ulah dikiriman ku bupati ja abdi mah teu hayang sok ngaganggu kana katentreman jiwa abdi ja samping boga duit boga keun bae jang nu sararusah bae nalika di bere teh tetep bae dibagikeun ka nu susah ngan teu kudu abdi mah eta kieu bener sawarena mah lain kitu ieu teh geus tanggal sabaraha kiriman bupati can aya keneh bae tolol da bupati goblok kunaon nolol-nolol ka bupati atuh kunaon ngagoblok-goblok ka bupati tah biasana masuk kabeh cenah ieu aing emang teu dianggap jelema meureun ku anya aing meureun punya nama dianggap kutu meureun de aing teu dianggap jelema pan aing teh kiai kok kiriman anak amat ieu bah geus kemah gede mun calon deui geus teh hayang imah ngomong ge kos kitu bae tak ieu ayatna tak bejakeun